Aduh, aing nak ulin ke Masih Sarot, tadi bere minum motor ku kakak aing. Aing nak lempang jauh. Betul aing nak langsung di dia. Posta si Mariana eta. Keur naon tah budak di dinya sorangan bae. Rehe deui. Neng, keur naon di dieu sorangan bae. Dinu rehe deui. Kayak nyulik deui Neng. Pak RT, ya Pepe, nak ulin ke Masih Sarot. Ulit kayak Mas Saroh. Ngobrol lagi tilok nyambung Saroh mah bolot. Nek nah tuh kayak Mas Saroh mana jauh lempang. Adalah Pak RT, nyambungnya lumayan daripada rehe di imah. Atupan gitu geneng, ada teu nyambung mah cangkel ngobrolna. Kamari ge Pak RT. Kaisinan gara-gara Saroh. Masa Pak RT pajar titah ka imah si Leha. Padahal si Leha kan nitip pete, lain nitah Pak RT ka imahna. Aduh keren Pak RT, keren. Saroh dilawan. Keren naon. Timo bolot keren. Geus lah Pak RT nek balik heula nya. Halo Pak RT, mah ada melabu udang sorangan. Bisa bae Neng. Kunaonnya eta Pak RT sukuna dari mengsung sabelah. Aing kesel bae ya Kak Mariana ya gara-gara ke kamari aing ditinggalkeun naik motor. Aing capek leumpang sorangan tangkeun gue yang ayeuna. Waduh, si Saroh tuh. Mereka mana ya budak? Pamuluna ngacaprak bae di jalan ge. Nekal mana ke? PRT mah sekolah hayang nyaho urusan Saroh. Ya, Pak RT ngomong nanaon ge encan. Datang ngomong nyerocos bae. Dasar Saroh. Tuh gitu yang PRT mah ke sekolah ulah hayang nyaho urusan Saroh. Bodo amat ke Saroh, ngomong naon ke. Kedaik cicing di imah Pak RT suku nangis milu ge. Wah, kebenaran ya aya cucung ke Mariana di dieu. Woi Mariana, dia kunaon aya di dieu? Nah, si Saroh ngaget neng bae. Puga aing sorangan bae, emang ku sia teu kajeuleu aing sorangan. Kalau ngomong sorangan, teh aing deh. Ya ngaget neng bae. Boro-boro aya nu nganterkeun puga aing leumpang. Hah? Si Agus? Orang mana? Mulai siapa Saroh nyen aing riut. Aing ke kamari kesel bae kasia. Beak bensin bae padahal mah hirup capek aing udag-udag. Atuh deui na salah sahab. Deui pak bensin. Usia ada dorong bae tah makana gitu dipake. Mudah-mudahan teu panggil jeung jelema anu bolot cara kamari.
jelema nu kamari ye, aya deui bae. Atuh aya lah, anggeuna atuh aing. Saro, saha eta emang sia wau? Oh, eta batur sia Mariana. Sia mangaco, tujuan aing nanya ka sia wau henteu. Oh, tetangga sia Mariana. Dah, mereka ngomong jeung jelema budeg mending aing hendit. Nah, berarti pindahan di Jakarta nya, aing kenalan ah. Ai. Mana jelemana? Aduh, Saro, aing ngeriak ngomongin sia. Kacemur gitu dah budak. Dah. Dah. Tuh, aing mendingin kita. Hei Mariana. Mariana. Mana tuh budak? Mariana. Aing ditinggalkeun. Suwe sia Mariana.